Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasep gelis hidup tos resmi jatuh krami. Ridona pangeran aya dina karidoan indung hidup. Aya opat istri anu moal ditolak doana ku Allah. Salah sawios tinu anu opat diantarana nyaeta indung urang. Moal aya kabagjaan pikeun hidup upami teu aya pangampura sareng pangdoa ti indung rejeng ti bapa. Mangga ayeuna mah geura suhunkeun pangampura ti indung sareng ti bapa hidup. Satu acan hidup mundut doa sok sanajan dina poe ieu hidup lir ibarat raja jeung ratu. Urang ngalap barokah tindung jeung bapa hidup kalayan manah nu ikhlas niatkeun hidup dihormat kasepuh geura suhunkeun doa indung bapa hidup. Mama hapunten abdi tina samudayaning kalepatan anu ngajantenkeun dosa abdi ka mama. Rumaos abdi sok liwar basangkal tikawit gumelar ka alam lahir dugi kadanget ayeuna. Abdi tuleh nyesahkeun mama ayeuna abdi tos resmi rimpitan teu aya deui anu dipamrih mung pidoa ti mama sareng ti bapa kanggo abdi hirup bagja dunya rawuh akhiratna. Hidup jimat mama dihampura gelis kasep ku mama. Taya dosa nu napel na diri hidup sirna taya urutna didoakeun ku mama muga hidup mulus rahayu berkah salamet, selamat dunia selamat akhirat, panjang jodoh rezeki, hidup gelis sing jadi istrimu sajati nu babakti ka salaki. Kasep ujang Said sing jadi salaki nu nyaah ka istri bari teu lali ibadah ka Gusti. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi habli minas sholihin. Bapak hapunten abdi rumaos sok sering ngajengkelkeun ka bapa nalika aya kahoyong abdi sok ngarepotkeun bapak teh tisuk-sruk tidungdung melaan abdi taya siang taya wengi bapak toh-tohan
nyumpanan kahayang abdi. Doakeun ku Bapak abdi lunta ti mamah ti Bapak sejak ngawangun rumah tangga. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anaking pupunden na ati tong boroning hidup kedal ucap minta dihampura dalah henteu oge pangampura Bapak salawasna maplak dapuguh lautanana. Pangdoa indung jeung Bapak salawasna ngocor dapuguh wahanganana. Dihampura pisan anaking muga hidup tinekanan pamaksadan singa wujud rumah tangga nu sakinah di dadasaran kumawadah tuwarohmah silih asih silih asah silih asuh burung nangtung siang lempang tiis celik herang mata. Bapak percaya ka hidup baris silih pika asih jeung silih pika nyoa. Bral anaki geramiang gerak tandang makalangan papag mangsa nu bakal datang nu pinuh ku pangharepan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hatur nuhun. Mudah-mudahan sadaya doa ti mamah sareng ti Bapak diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nyarengan karena kalancaranana rumah tangga cep Said sareng Neng Ita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.